bulan puasa mah sok ngeunah pisan mun nyaabkeun atawa mengetkeun tas sahur langsung hes deui sare deui molor deui kadang-kadang bablas setengah 11 kakara hudang Aduh teh sholat subuh oke kadang-kadang jam 11 berang kadang-kadang hudang jam setengah 12 sholat subuh dibarengkeun jeung sholat lohor hitung-hitungnya abkeun teu pegeh teu pararegeh bagaimana kumaha tentang dia bagaimana kumaha tentang saya keun ieu mah diajar gelo sak jameun tapi ye biar otak diajar ngacleng jemping otakna ngobrol nu teu pugu sok sanajan teu bermakna gelo sak jam cukup lah lantaran naon lamun teu gelo bedul berapi pikiran nu kahijinya anak kapikiran rek sakola kudu boga seragamna can engke buka ngabuburit jadi pikiran eta can gawean can pamajikan gembul kana duit hayang bae duit tega beleg duit musang mesung tah lamun teu gelo mah kitu sagala kapikiran nanangan ogenan balong kapikiran sawah kapikiran curugan kapikiran bahkan solokan oge nu can dipepetan da caina ngocor ka sawah urang kapikiran can dibuatna can maculnya can ngoredna can tek-tek bengek walang taga anggot mun musuh meraktor kapikiran kabeh ogenan nu matak ngajaran Mr. Jack otak na ngacleng sakedeung gelo sajam tadi ge sajam berarti ayeuna tinggal 50 genep menitan deui sare ay as geuning ngadak-ngadak aya di tengah lautan kieu kumaha sih coba lauk loba berdua unang lauk mah loba asa sepah aya bagad aya tangiri bahkan bet aya luk emas di tengah lautan ararane jair munang dibawana kana korang ongko laukna loba korangna leutik tapi bet kabawa ka imah dituna tah di dapur geus di dapur bisa aya ucing pinahkeun ka tengah imah diriung ku kabehan aya anak aya pamajikan aya tetangga aya dulur diriung bahkan ku kami dibagi-bagikeun nah anger bae panglobana mah kami dan nu meunangna kami tah dipasak anu dipais anu diangeun anu digoreng anu diolah anu dibeulem jeung anu di lah pokona dahar bae kabeh ge tamat dahar reuleu teu terus minum terus mandi arek sare bet gorenyal horeng teh nu tadi teh ngimpi horeng teh dah hudang kami tenang ngimpi dicaritakeun yeuh kami ngimpi menang lauk berak dibejakeun ku kami kadulur bahkan ka pamajikan oge dibejakeun eta ngimpi kami sigana rek naon euy ngimpi menang lauk cenah mah jawabanana arek menang duit sarua jeung kekerajaan Bulu Panon
bulu halis cenarek menang duit lah ngaranna ge ngimpi ngaranna ge gegeloan sajam geus tamat gelona heeh geus kedeui disambung ngan ulah gelona mah geus tah teu puguh nu gelo mah otakna ngacleng ayeuna asup deui tah nerap deui otakna gelona tamat geus nya.